Moal jeung Yahudi moal bisa. Dek kuku bagi geus sabaraha tokoh ti mimiti meme Arafat datang ke Arafat, datang ke Maut Arafat, datang ke Kuari dek na islahkeun Israel moal bisa sama. Iyalah fa'aghraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil kiamat. Datang ka kiamat Israel mah terus bae. Namadak Israel moal eureun perang. Nasrani Vatikan di Romana bergerak terus baik. Sanajan nyana terus-terusan di kelompok jana ge terepeh pacekcok. Moal eureun iyalah ayatna. Cek Gusti Allah wa aghraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Moal eureun nyana pacekcok jeung nyana cacak-cacak nyana jeung nyana pacekcok atuh komo jeung Islam mah. Matak dek diredakeun kana urang jeung Kristen moal bisa. Ieu ayatna ila yaumil qiyamah. Allah ngadamel Al-Qur'an simpen heula di Lauhil Mahfuz. Ieu ngaranna kalam lafzi. Nu bakal diturunkeun sesuai jeung kebutuhanana selama 23 tahun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai kalam nafsina mah eueuh hurufa, eueuh suara, eueuh mad, eueuh qasr, eueuh ikhfa, eueuh gunah, eueuh idgham, eueuh ikhlas, eueuh izhar. Jeung eueuh mimitina, eueuh tungtungna kalam Allah nafsina. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawa. Hari ieu mah kalamullah lafzi. Aya makharijul huruf abatasa jaha. Kalaman terus abajadun sama abatasa jaha. Terus jaga kasobot. Aya gitu non qalqala. Aya ieu aya izhar diatur takos. Ieu kalamullah lafzi. Sebab Kangjeng Nabi urang Arab geus inna anzalnahu Qur'anan Arabi Arab ya Arab. Entak sahadu cinta ka Arab dakhalal jannah. Masyaallah. Entak kula mah lamun anu geulis urang Arab kasempaing. Asoda ka jeung gua mah ge. Cinta ka orang Eropa, ka Amerika, Arab, cak Kangjeng Nabi. Sebab pula dilahirkan di Arab, sahanu cinta ka Arab, surga, gitu baik. Kulana orang Arab, diutus da kula di Arab, maotna kula di Arab, cak Kangjeng Nabi, cintakeun ka orang Arab. Ya gitu baik. Lamun orang greget ka Arab, dah aya naon di hati orang. Aya naon di, parai jelo orang Prancis kuresep-resep tuh, Yahudi. Nah, berarti awas. Nah, ini negara orang pun resepna kadinya. Ka Kulon. Ka Kendal kadinya Kulon. Kalamullah lazi tetap tebenang disebutkan ieu Quran teh hadis sing ade. Qadim bae. Imam Syafi'i mah datang ka diseret. Kita ngucapkan Quran kalamullah lafzi ieu hadis sebab ieu mah ngisa. Nangita hadis gitu. Tetap cek Imam Syafi'i qadim. Seren Imam Syafi'i di penjara. Imam Syafi'i di penjara teh titah nyebutkeun Quran hadis mbungeun qadim. Ku hari mah loba nu ceramah. Sepira Quran ini mah dapat nyitak di Bandung ya cenah lemparin juga kagak apa-apa cenah. Eta ieu sing hade ye ku hari ieu roba jasa nu kari teh masa kukula diomongkeun ge ieu ku hari geus muncul di Cikupa aya. Bojong aya nu ngomong kitu. Nu teu wani ngomong teh ngan di pasar Kemis doang. Teu daekeun sieunun nya di pasar Kemis mah aya jawara. Aya nu kumisan. Ngomong naon sih cabok sok aing. Eta hebat orang pasar Kemis teh kok gitu. Tapi asal dibere duit deh aja terus. Sarua kabeh. Bere. Hebat berubah ngabelaan nyebutkeun Quran qadim Imam Syafi'i di penjara Imam Syafi'i.
Naon daripada aing sasar nyasarkeun umat deui, nyasarkeun bolun mudilun. Kajeun aing mah. Jadi tumbal cek Imam Syafi'i. Di akhirat bae aing salam. Guari bantu. Oh, tanya telo bantu ceramah. Ibu buatan Bandung setira Al-Ma'arif, cek anak kudus. Sesuai dengan keinginan kertas dan juga bagaimana. Iya dapat nyitak berarti dia baru cek anak tak. Serta sakte ngaji bakal gitu tak teu mondok teh kos gitu tah. Balukar teu mondok teh kos gitu tah. Mun ngomong jeung aing cabok ya. Teu mondok eta kos gitu, nu mondok mah moal wanieun ngomong kos itu tah. Eta sakola teh kos gitu hasilna. Nah hadis-hadis ke Al-Quran. Ieu teh ya tafsiran kalam nafsi Allah. Allah teh ya kalamna disebut kalam nafsi. Eueuh suaraan, eueuh lapadan, eueuh gunahan, eueuh mimitina, eueuh tungtungna. Sebab Allah mah wujud kidam bako mukhalafalil hawadis. Dia sebuah ayat nu nyaho ka kalamullah anu nafsina. Lamun nyaho ka kalamullah nu nafsina parae kabehan pae. Pae Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah. Ikhlana alaika ya Musa. Copotkeun dua tarumpaan je naik Musa. Mana dek menghadap ke aing. Ulah make sendal. Mantap kurang di salat caroplok sendal. Dek ka majelis dari caroplok. Sanajan aya nu dasuhun ka plastik besi leungit. Sabar. Ya, caplok ikhlana alaika. Keluarkan. Copot dua Kanjeng Nabi Musa. Sebab innaka bil wadil muqaddas itu anjeun teh di tempat anu bersih. Menghadap ka kaula cek Gusti Allah. Saya teh sabada puasa heula 40 poe. Mentak di Cisoka mah dikembangkeun puasa 40 poe. Nurutan Kanjeng Nabi Musa. Hayang pelet puasa 40 poe. Jadi jurusanana nya nama pelet. 40 poe teh ta pelet, teu ku golok, tembak eta. Ku pelor cukup. Tak pelor sepeda karurang ge eta. Urang Cisoka kan. Bersih 40 poe teh. Malah begitu 40 poe dek menghadap nyiwak ke 8 Kanjeng Nabi Musa. Nyiwakna jam 39 nyiwak. Kau 40 poe teh ba'da zuhur nyiwak. Kita diulangi deui pan puasa. Kita diulangi deui ulah nyiwak lantaran cak malaikat seseungitna eueuh. Cak malaikat teh iko Kanjeng Nabi Musa nu kamari mah kaambeu ka masjid jeung magrib. Kuari Kanjeng Nabi Musa teh teu kaambeu. Orenganan nyiwak teu beunang nyiwak tan mantak ge seseungitan babauan keur puasa eta teh kaambeuna ku urang mah bau kadao. Tapi ku malaikat mah seungit eta orenganan. Masyaallah. Tapi ulah ngajakeun penting ngadahar jengkol aja teu nyikat. Aju ka babaturan tah. Teu nyikat aja. Bisa gelut ke bulan puasa goblok sia. Itu kita malaikat pan aing mah lain malaikat. Aing mah sareng sia. Nyata ieu Kanjeng Nabi Musa diulangi ulah, mantap kurangnya makruh nyiwak teh ulah. Namun di bawah jam 10 teh naon di atas jam 10 geus ulah nyiwak-nyiwak. Itu berarti luar biasa mempengaruhi. Mendak ulah dina tafsir Munir diceritakeun Kanjeng Nabi Musa kita ngulangi deui puasa. Ulangi deui. Beres kaambeun deui ku malaikat. Seungit cenah tukang puasa teh seungit ku malaikat kaambeun mentak malaikat daratan. Seungit kaambeun. Babauan anu cek seseungit anu cek urang bau cek malaikat nu seungit. Urang mun ngaji Quran teh kaambeun ku malaikat teh kaambeun. Ieu teh sungut urang teh ceuli urang kabeh awak urang ku malaikat teh kaambeun urang sering maca Quran teh seungit. Ayo mantak kieu kuari ku malaikat mau baca tadi dia gitu. Bab urang teh keur ngadengekeun pan anu maca jeung ngadengekeun teh sarua Quran mah nu maca jeung nu ngadengekeun sarua mantak lamun urang bisa maca ke bulan puasa mun teu bisa maca ngadengekeun. Tad gade. Urang jadi bos ya tadi ya. Naon bos jeup tadi dinya jeung mah Quran teh. Mawa kalau mah emang hobi maca Quran tah lain dibayar teh 1 juta aing ngadengekeun.
Yang ada ikan. Mantep Pak Kandang. Bos menang ganjaran, Ustadz gak boleh BHS, mantep. Gitu eta kok gitu teh lain lalawara tah. Eta kok gitu teh orang pajar lalagaan. Masya Allah, eta teh faedahna luar biasa. Gede jasa. Baca. Nanti menang salah ini dibayar gitu macam-macam. Salah doraka sih ya. Oh, nanti menang kieu doang. Coba cara muamarkeun. Atau yang betul bisa cara muamar mah. Bisa mah cokot di kuaing 900 itu. Masya Allah tuh, kita kok gitu teh lain lalagan. Gede ganjaran ayangnya, degen. Daripada recok mah, kurang maca itu maca. Ganjaran, menuju ganjaran akur. Ya mah rada bagus suarana jeung makrojna aing resep ngadengkeun sia suarana kieu, ngan kang ngeunahanana beda. Anu ngadengekeun ejing anu maca anu ngadengekeun mah teu bisa bari nundut tah. Anu maca mah bisa. Eta kaleuwih anu ngadengekeun teh kitu. Tah, sakitan tah kanjeng Nabi Musa menghadap ke Gusti Allah di Gunung Tursina. Masya Allah, kharasaiko. Kapilan kanjeng Nabi Musa pisah ngajungkal kanjeng Nabi Musa. Falamma tajalla rabbahu kharra sa'iqa. Barang tajalli kanjeng Nabi Musa. Pangeran ngadengekeun kalam Allah nu nafsina. Kharra sa'iqa. Oke bakal kapanggih di hareup. Bakal kapanggih ta dongeng eta teh di hareup. Falamma tajalla. Nah engke ye. Asa lu karolot Pak, asana. Asana ya. Aduh, cak do kalau aing kebagian ta moal. Tah, ngajuke we kanjeng Nabi Musa. Masyaallah tuh kuat kanjeng Nabi Musa. Eta sagede kanjeng Nabi Musa nu diangkat jadi rasul, kemudian puasa heula. Puasa heula teu kuateun ngadenge kalam Allah nu nafsina. Beres balik kanjeng Nabi Musa. Teu bisa nyaritakeun tah lain ku carita. Lain ku carita lantaran taman kadengena sabulu-bulu kulit ngadengekeun sabulu-bulu ngadenge. Sejarita keurang kanjeng Nabi Musa ge. Dan dijabarkeun ku bahasa kanjeng Nabi Musa, mukalama jeung Allah di bahasa Arabkeun. Ditanya ta kanjeng Nabi Musa teh ku Gusti Allah, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Naon aya di leungeun anjeun he Musa eta penjabaran kanjeng Nabi Musa. Oh, iya asoy, iya mah tungket, atau kau biha wa hausu biha gharami wa hausu biha atau kau biha wa hausu biha gharami wa fiha ma ribu ukhra. Nah, ceretek mah eta kanjeng Nabi Musa teh ditanya ku Gusti Allah. Naon aya di leungeun anjeun? Ngajawabna sadeupa. Kurang sih eta Musa. Dijawabna saeutik pertanyaanna saeutik tapi jawabanna loba amat. Nah, ngobrol jeung Gusti Allah teh. Padahal cukup naon nu aya di leungeun anjeun Musa? Hitungkeun. Cukup sakitu, ieu mah lain. Dia asol atawa kaubiah wa asbiah wa fiha ma'aribu ukhra. Panjang amat udah. Tinggal ngobrol jeung Gusti. Atuh urang ngobrol jeung Allah sama nu bogana jeung bebene urang nikmat. Ngobrol teh. Sakit lagi kabog sok nyarekan hati. Tapi cenah pupuk kekaruna naon ge ditanyakeun we. Sumur pare we ditanya. Kungeuna sieuna. Da eta. Ieu keur carita kalam nafsi. Urang leuleutikannana. Urang leuleutikannana ka masjid dibuka sendal urang. Eta saanu dita? Gusti Allah, kalam nafsi Allah. Ikhra malaika. Buka dua sendal anjeun. Dibuka ku urang. Nu dita kalam Allah. Mimitina tungtuna mun cara cai mah ngocor bae. Ngan urang teh manggihna iraha dibukakeun hijabna. Lain Allah aya di Gunung Tursina ja Allah mah teu ngabogaan tempat teu kakurung ku zaman. Ngan kanjeng Nabi Musa dibukakeun hijabna di dinya. Allah mah teu boga tempat teu boga zaman. Urang kuari mun dibukakeun hijab di dieu teh disambeul ka kudrat iradat Allah. Sifat-sifat ma'ani. Kan sifat ayat sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Tah eta urang mun ngaji tauhid teh beun kadinya. Cak nu sakola ja aing mah teu ngaji, tang korak sia ngaji atuh goblok. Tah kok kitu tah. Ngaji tah.
Ulah datang ke paes can nyaho kos kitu aja. Naon sifat nafsiyah sabaraha, naon sifat salabiyah sabaraha, naon sifat ma'ani sabaraha, naon sifat manawiyah, naon bedana tah. Pan kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam eta mah sifat ma'ani. Tah eta teh apa bisa lah kusmal hijab. Lamun urang dibukakeun hijab bakal neuleut kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam Allah. Tuh, jadi kalam Allah kata kanjeng Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Muka lama jeung ngan bisa nyaritakeun keindahanana. Ngan dijabarkeun ku bahasa kanjeng Nabi bae. Urang sok deuk ka masjid, eta kalam Allah datang ka urang. Buka sendal. Buka ke urang sendal. Nu ni teh kalam Allah kan karasa ka jero hate. Teu pantes amat ka masjid make sendal. Kalam Allah tak datang ka urang. Tah. Ngan sakitu udah bae ka urang mah. Sakitu na bae. Nah, iya, beri kalam lak dia keur dibacakeun. Aya hurufan deui salah bae hurufna doraka urang. Kudu pas makharijul hurufna. Mantap kudu belajar Al-Qur'an. Kalamullah lafzi tetep bae urang nyebutna kalamullah qadim. Quran qadim besi. Sebab kuari anu ceramah sababaraha kiai ustad sekolahan kosar itu ngomongkan iya mah hadis baru dapat nyetak kalamullah yang kodimnya mah yang tidak ada huruf tidak ada yang tahu jadi dengan ini mah baru deh artinya hadis pula tetapnya orang menyebutkan Al-Quran kalamullah kodim mentek temenang jadi cekel mentek boga wudu lamun ku urang diteuneun di handap atuh urang nadoraka ieu Quran disusunkeun di handap ulah adab dibaca ku urang ieu Quran tetep urang boga junub doraka dan lain padahal mah nangita kanya tapi tetep kalamullah qadim. Tah tetep ieu ge keras kalamullah qadim ge lamun kurang-kurang amat teu kuat ngadenge Quran teh haji bae. Nah, nu dilaluan mah geus nya kaler kitu bari. Nya kaler kitu neuleuan jembae boga janji di Karang Bolong minggu akhir belum tendak lain hayu urang beberes awak menghadapi bulan puasa istighfaran mata deuli kade silaturahmi orang ka guru ka indung ka bapa supaya orang tentrem ngalaksanakeun puasa tenang ngalaksanakeun tarawih. Atuh urang jeung pamajikan jeung anak urang ngalimpuh. Kurang teh ieu nya, bari puasa ieu, ye salila bulan puasa teh 10 juta cukup. Cek pamajikan ijang naon ieu mah jang dahar doang sakeluarnya. Jang nulis lopal lain doy. Lain doy. Mana jang nulis lop tah jang nulis lop, jang nulis utang, jang gitu. Sebenarnya duit itu mah 5 juta cukup. Mun teu cukup ditambahan deui. Kurang kan 10 juta ya, anak enggak nikah anak tai anak alhamdulillah ibu boga duit di mana sawasia dijual guys sial kan kawas kita juga bagus beneran Asyaallah kacolongan sama kos di pondok bae diudangkeun udang. Dahar. Siapa udangkeun aing boga dahar boga naon? Kotok ya aing ngisi kotok. Ayo. Una aja so ha he. Ayo sik teh jangan dek maraban kotok aing ka mana? Tang dahar keur peuting. Iya. Di pondok kok kari itu aja eta. Berat santri teh batur kula henteu. Tapi babaturan da seri bae cilok aya marah di pondok mah. Ngan paling ya awas ya boga kotok pencet deui guys. Entar cilok uman di pondok bari paringitan teh ku babaturanana. Tapi jadi keindahan di pondok cilok aya dendam, cilok aya naon. Beas. Aing kakar 10 poe sagantang aju beak bae. Heran aing mah ka beas aing. Maknya di pondok aya pamalingan, heran. Gorengan enggal masak beasnya na bae ku babaturanana. Terus kajawan, jijin juga di lain ya, no problem. Di hati mah awas, dia siap wae. Awas dia tuh.
Tapi itu jadi keindahan di pondok mah. Oh, dendam-dendaman kumaha-kumaha itu jadi seni na itu perkara itu. Masya Allah. Boro-boro ya itu di pondok mah. Keur ngarokok itu nu di asbak. Semet ngalieu ke mana rokok? Rokok. Ngalieu doang ke. Orangnya di balik lawang keur kieu. Di pondok aing jatana tadi neuneun di dieu. Lumantar di tangan ge lain naon mesti kena samak, mesti kena samping. Atau mun tahu ieu mah naon karang-karangna angin ambeul ja. Ieu suara aya ambeul rokok. Itu teh aku aing gini, biasa tengah. Dicokot bae ku jana atuh biasa ngarokok deui. Di pondok pokok kitu tah, nikmat biasa. Mal bisa bupati kikituan, mal bisa jenjang. Mal bisa, tapi di pondok dunia pakai omongan doang. Nanaonan di mata santri dunia. Lumayan tahu nanaonan temeng teboga nanaonan ya. Kalamullah ya, diceritakeun masalah Yahudi jeung Nasrani. Kamari geus dicaritakeun ka bangkawarahan Yahudi. Di mana Yahudi berjanji ditulisna kitab Taurat di barang ke aya Kanjeng Nabi Muhammad muncul diutus nyana di panggeulaan imam. Etalah janji-janji Yahudi baheula khususna di Israel, umumna di sekitar. Can kacaritakeun ieu Nasrani, Kristen teh can kacaritakeun kumaha ieu Kristen. Pan Kristen teh nyaritakeun nahnu ansarullah. Sa Kristen teh kami mapan penolong Allah, pengagung Allah. Sehingga kitab Injil ku kami ditalar, kitab Injil ku kami ditafsiran, kitab Injil ku kami teh dijabarkeun. Kami berjanji lantaran nahnu ansarullah. Kami mah penolong Allah, penolong agama Allah, penolong Rasul Allah, penolong penggede-penggede nu ngagerakeun kana sabilillah kalangsungan agama-agama Allah. Nasrani teh apes itu ngomongna. Dicatat eta teh dina Injil, dilangsungkeun dina Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an aya nahnu ansarullah. Pandidituna teh ditungtung raya man ansari ilallah sahanu nulung ka Allah saeta teh nahnu ansarullah. Kami nulungan ka Allah nyana ngaku. Nyana menyatakan bahwa dirinya ia adalah pengagung Allah, penolong Rasul Allah, penolong kitab Allah, penolong agama Allah, pengagung jelema-jelema nu ngagungkeun kana ka agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu muncul Kangjeng Nabi nyana nu pangheulana inkar. Padahal dina Injil dicaritakeun janjinya mun aya Muhammad lantaran kami nyaho jasa uraian-uraian Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kita iman ka Kangjeng Nabi Muhammad nu sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad timimiti kulitna socana pangambungna cepina dan lain sebagainya karakterna sagalana cukup geus dipuat dina kitab Injil sebagaimana dipuatna dina kitab Taurat bagi orang-orang Yahudi. Eta teh geus jelas eta aya Kanjeng Nabi kami siap iman jeung ngabantu semau kami nahnu ansarullah. Col Kanjeng Nabi nyana nu pangheulana ngahalangan dulur ulah sambarangan iman. Keheula teliti heula Kanjeng Nabi. Cek Nasrani. Buat Muhammad lain eta. Jeung jauh dina kitab Injil bakal aya Muhammad jauh. Mulai dah. Geus mulai tah. Ulah. Lamun nya mah aya Muhammad nabi akhir zaman meureun. Urang ye kaula nu sok macaan kitab Injil. Ngayebejakeun meureun ka anjeun bakal aya sifatan-sifatan dina ayana ge keheula ulah waka heulanan. Dikumpulkeun ku nyana Injil. Coba disurtil ku nyana Injil nu aya nyaritakeun sifatan Kanjeng Nabi Muhammad dicoretan. Kabeh Injil dikumpulkan, kemudian dibaca nyieun deui Injil tahrif.
nu ulah aya Kangjeng Nabian, ulah aya sifatan Kangjeng Nabi, ulah aya urayan kita iman ka Kangjeng Nabi. Disebarkeun deui ku nyana. Tah, dibaraca deui. Tah, ieu Injil nu aslina mah Injil nu ituna punyana geus direkrut. Teu beunang keluar. Iyalah pagawean penginjil teh kos kitu. Padahal baheula nama nyana ngomongna nahnu ansarul. Kanjeng Nabi teh di antara kamarane aya teu ieu anu hebat Injilna. Aya saha ini Surya hebat kan. Injil kelas luar biasa ieu. Di luar kepala Injil teh. Kanjeng Nabi anjeun sangaran abdi Ibnu Surya. Di mana belajar Injil di anu. Coba Kanjeng Nabi teh uraykeun tentang ayat anu pertalian jeung Muhammad hiji. Nu kadua pertalian jeung ayat rajam. Zina ranjam. Coba. Nyana ukak iku. Keke asa teu aya cek nyana teh. Teu aya tah mah nu nyaritakeun sifatan Muhammad teu aya. Nu nyaritakeun tentang ayat rajam mah teu aya. Teu aya tah mah dina Injil teh. Kanjeng Nabi ye ayat sekian ya halaman sekian dina Injil dibacakeun ku Kanjeng Nabi patali jeung Muhammad ulah Muhammad. Tak ieu ayatna dibacakeun dina kitab Injil. Ayat rajam eta teh halaman sekian. Nah, di luhur sekian ka handapna dibacakeun ku Kanjeng Nabi eta ayat rajam teh. Oh nya poho bahasa Indonesia teh poho. Kita Muhammad heran. Tuh belajar deui, tuh pernah ngaji di sasaha. Kok nya ka Injil aing heran cenah ka Muhammad. Sihir jago jasa. Pajar sihir. Bebejo nyono. Ulah sembarangan eta Muhammad. Apal Injil orang Muhammad mah. Kanjeng Nabi mah dibukakeun ku malaikat Jibril teh ta Injil, patali jeung ayat dibaca ku Kanjeng Nabi. Ayo, halamanna dibuka plat, ieu anu patali jeung rajam. Urangnya lamun kitu mah pinternya. Atuh dibuka-bukakeun gitu tah. Masyaallah Gusti. Heran di Ibnu Surya. Nah yalah turun ayat. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum. Wallahu a'lamu bil maradi wa aqanna misaqahum, kami nyepot kana perjanjian terhadap Bani Israil yakni Yahudi. Minal ladzina qalu inna nasara tijlma nu ngararomong kami teh inna nasara teh tina nasru atawa baheula aya nu ngaran jelema ngaranna Nasron eta teh penginjil anu luar biasa. Atau anu sesuai jeung ayatna nahnu ansarullah. Nasara teh penolong Allah nu baheulana menyatakan pengagung jeung penolong. Tailah kami nyokot perjanjian jelema anu ngomongna inna nasara kami teh penolong Gusti Allah, penolong Rasul Allah, penolong kitab-kitab Allah. Taeta ku kami dicokot coba kita nganyatakeun. Coba ayat nu patali jeung Muhammad. Coba ayat nu patali jeung Rajab. Coba ayat nu patali jeung berbagai masalah. Endahan panasu haram mimma dzukiru bi. Nyana pohoan ditanyakeun ayat Rajab bae ge. Nyana pohoan ditanyakeun tentang sifatan Kangjeng Nabi. Nyana poho padahal memang bener poho atau mau pohokeun awalna. Panasu haram mimma dzukiru bi. Bagian-bagian nu jadi tiwuruk ka dirina nu baheula geus nganyatakeun nyana rek iman ka Kangjeng Nabi, nyana ngajelaskeun tentang kaayaan Kangjeng Nabi, ayat-ayat Injil dijelaskeun, tapi ketika ditanya nyana teh poho nah ieu perjanjian nu baheula nyana deuk iman ka Kangjeng Nabi ternyata diudar. Berarti akur bae jeung Yahudi tangkorak Yahudi ge sarua kos itu tangkorak Nasrani ge sarua bae. Awas ya mun teu make tangkorak. Sarua horeganan tah Yahudi jeung Nasrani teh sapa godos tidak pada ngabubar perjanjian nu baheula bakal iman ternyata embung-embungna pageula-heulana embung iman ka Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam panasu hazzam mimma zukiru bi nyana teh apa kana bagian anu jadi tiwul ka dirina fil injil dina kitab injil minal iman wa gairihi di mana baheula teh nyana dek iman ka Kangjeng Nabi wa naqadul mitsaq ngabubar perjanjian eta sumpah nyana dek iman ka Kangjeng Nabi dibubar wa awrayna bainahumul adawata wal baghdha ayalewin anasrani mati-matan Yahudi kemudian leuwih naon ku kami cak Gusti Allah ditibakeun antara para Nasrani al adawata wal baghdha ila yaumil kiamah percekcokan jeung permusuhan maka terjadilah sakta nu kuari aya perjanjian lama perjanjian baru nah kisahnya na sanggeus sabida kuari aya Protestan aya Katolik aya Kristen eta teh teu akur nu hiji deui cak Kristen ka Katolik kupur sia cak Katolik ka Protestan kupur sia cak Protestan ka Kristen kupur sia nah ieulah wa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha jadi Quran geus ngajelaskeun ayana Katolik ayana Protestan ayana Kristen eta teh timbul dari percekcokan nu teu sarua nyana teh terus percekcokan nu hiji ngupurkeun nyalakeun ka nu hiji deui terus datang ka ila eta ila yaumil ya ulah aneh